Ieu urang dongeng lamun di negara kira-kira cenah Indonesia bakal jadi negara bakal. Wah, maknya yen teu banyak bakal jasa di Indonesia. Iraha, lamun nyaritakeun irahana eta mah can jelas ngan bakal. Bau emang kumaha Indonesia membuka sejarah. Moal ya piagam Jakarta. Eta teh bakal dibuka kembali engke. Bakal muncul Bung Karno kedua. Bung Karno apa cenah geus paeh, tulangna hirup deui. Urang cerita Indonesia mah moal anggeus panjang dongeng Indonesia mah panjang. Sebab nyaritakeun perjuangan nu enggeus didongengkeun dibukukeun, nu encan ge dibukukeun. Nu encan terjadi Indonesia bukukeun. Wah, cenah nyanyahoanan, teu nyanyahoanan. Geus kos kitu bae. Sakumaha Pak Harto nyieun repelita 1 2 3 eta teh rencana 5 tahun ieu, 5 tahun ieu, 5 tahun kaharep. Hanya rencana pelaksanaanna kumaha anu nyekelna. Rencana dan rencana. Indonesia geus boga rencana. Weh, hebat Indonesia mah tuh. Nu mendak kuari sadunya kabeh keur neuleukeun Indonesia. Sadunia mah Timur Tengah, Amerika, Eropa, Australia, kenulu ke Indonesia. Ada apa sih di Indonesia? Kok hidup tentrem amat, damai amat. Itu bisa diadu domba di luar mah di luar. Masalah setik jegur, masalah setik jegur. Tapi di Indonesia lain saeutik anu ngadu domba. Negara di nu ngadu domba na. Tetapi tenang-tenang bae. Dibatur mun presiden kos urang kuari geus kalut di urang henteu ieu sebodoh aya nyana daek jadi presiden terus hebat Indonesia ieu kata ulah orang Indonesia aya naonan Indonesia ieu pohara sebab lamun urang jaritakeun kaistimewaan Indonesia moal anggeus-anggeus keur masugih makmur jelemana pohara jasa Padahal ilmu kewalian teh menang di Baghdad, tapi nu juara di wali loba jasa di urang. Atuh lamun carita nu dihina di urang loba jasa kuari-kuari ge dihina, dicaci, dimaki ku jelema. Barang nyana ka Mekah, di Madinah keur kieu we kaget. Anu nyarekan teh kaget, ieu mah jadi bicarekan ku aing teh. Kan cenah aya di dieu. Teu mungkin nyana ka Mekah naik pesawat lantaran susah jasa, di Ciduhan malah mah. Begitu nyana dekadinya nek minta hampura calang-calang lompat puyengkeun teh jelema kuari-kuari eta aya keneh nu